Ari numutkeun ece kumaha tah si eta numutkeun abdi mah anjeunna teh jalmi anu bageur kitu we jawabna. Ceuk saha eta jelema bageur? Puguh koret oge misalkeun. Sanes koret ece urang we anu ngarep-ngarep hayang dibere. Kitu we sae we nyarios teh kitu. Tapi manehna katinggal jarang kapangaosan misalkan. Bisa jadi can gaduhan acuk nu sae pikeun ka pangaosanana boa meureun ngadangukeun ngaosna dina YouTube tapi manehna teh sok ngagoreng ece boa teu kahaja nyariosna saur urang. Ih puguh ngahaja abdi ngadangu serius manehna teh nyarioskeun ece berarti si eta teh ngajadikeun jalan kanggo abdi supaya abdi bisa ngomean diri anu can sae dina diri abdi gitu. Pokona nu raoseun we ibu. Lamun orang mikir sae nyarios sae pasti hati orang bakal raoseun. Emang gitu hadiah ti Allah na. Allah pan uningan orang nuju ngadamel sae maka hadiah anu pangpayuna ka urang teh nyaeta hati orang didamel nikmat jeung tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu maha nyakseni maha caket ka urang sadayana anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana anu maha uninga kana satiap kertegna hate urang sadaya anu maparinan nikmat anu teu aya putusna sareng teu aya wates wangeunna kangge urang sadaya. Sinareng anu maha sabar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos maparin kaluhuran akhlak sinareng uswatun hasanah na kangge urang sadayana kanggo ngajantenkeun tolak ukur kahirupan urang sadaya pikeun ngaraih kabagjaan dunia akhirat. Teu hilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabiin tabiat ba'u tabiin tuk paraga dugi ka urang sadayana mugia urang kenging syafaat mantena jaga di yaumil jaza amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu rahimakumullah, hirup urang teh mung sakali di alam dunia teh jeung sakedap mangga urang gaduh cita-cita gaduh kahoyong gaduh pamaksadan da memang kedah kitu. Tapi orang kedah apal aya anu ngabatasi urang teh nyaeta umur 120 dinten dina rahim ibu urang kapungkur tos dicatet ku Allah rezeki urang sareng umur urang. Janten urang teh makin dinten salaresna makin caket sareng ajal urang ibu. Allah ngarahasiakeun dina 3 hal kana ajal teh. Hiji Allah ngarahasiakeun waktuna. 2 Allah ngarahasiakeun tempat urang di mana maot jeung nu katilu carana urang maot. Para sahabat naros ka Kangjeng Rasul ayyul mu'minina afdalu saha jalmi anu mukmin anu paling utama saur Kangjeng Rasul ahsanuhum khuluqa nyaeta jalmi anu pangsaena akhlakna. Terus saur para sahabat wa ayyul mu'minina aqyas jeung saha jalmi mukmin anu paling cerdas saur Kangjeng Rasul aksaruhum lil mauti dzikra nyaeta jalmi anu paling seueur ingetna kana maot. Wa ahsanuhum jeung anu paling hade eta jalmi teh nyaeta anu nyiapkeun dirina jang kahirupan saatos maot. Maot teh syaratna henteu kolot wae nya Bu. Aya orok, aya budak alit, aya budak ngora, aya anu nuju nanyung-nanyungna,
aya nu tos aki jeung nini sanes ku panyakit wae deui alamun tos waktosna mah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun lamun tos waktuna teu bisa diakhirkeun teu bisa dipajukeun teu aya nu nyebabkeun jalmi maot teh kecuali waktuna tos datang lamun ajalna tos aya urang bakal datang ibu ka tempat anu dicabut nyawa ku Allah di mana jeung keur kumaha pan aya hiji video pribados kantos ningali aya motor bade nyebrang kana rel kereta pas dina rel kereta mogok motorna teh datang kareta waktu harita pas mogokna langsung dihantam ku kereta eta motor digiles motorna digiles ku kereta tapi kapejet jalmina kumaha ibu ngaceleng salamet tak kitu can waktosna mah sanajan kalindes kereta aya we jalan salametna gitu ari can waktosna aya nu nuang baso ibu maot pan naon sababna basona melag tuh lamun tas waktosna mah pasti ibu saanu pangsuksesna anu pangsuksesna mah jalmi anu husnul khotimah sae panungtungan ta pertarosanana kumaha supaya urang husnul khotimah panungtungan anu sae nyaeta hadiah ti Allah pikeun jalmi anu setiap waktuna ngalakukeun kasaean janten saleresna mah sederhana ibu hoyong husnul khotimah sing sae we pada melanjeng laku lampah urang kanggo naon urang sagala dipuji sagala dihormat tapi maotna suul khotimah naon hartosna gelar pangkat jabatan pujian jeung sajabana tapi gelar akhirna suul khotimah nah supaya diri urang husnul khotimah teras we urang teh dina jalan anu sae enten husnul khotimah mah teu bisa ku urang diakalan tapi diikhtiaran gitu jalmi teh dimautkeun ku Allah teh dina kabiasaanana ibu makana lamun urang hoyong sae tungtung husnul khotimah usahakeun we urang teh kedah janten jalmi anu sae ucap lampah urang teh sae kitu we sederhana dina obrolan ulah sagala diobrolkeun angin obrolan anu sae contoh misalkan ceuk ari numutkeun ece kumaha tah si eta numutkeun abdi mah anjeunna teh jalmi anu bageur kitu we jawabna ceuk saha eta jelema bageur puguh koret oge misalkan sanes koret ece urang we anu ngarep-ngarep hayang dibere kitu we sae we nyarios teh kitu tapi manehna katinggal jarang kapangaosan bisa jadi can gaduhan acuk nu sae pikeun kapangaosanana boa meureun ngadangukeun ngaosna dina YouTube tapi manehna teh sok kagoreng ece boa teu kahaja nyariosna seueur urang ih puguh ngahaja abdi ngadangu serius manehna teh nyarioskeun ece berarti si eta teh ngajadikeun jalan kanggo abdi supaya abdi bisa ngomean diri anu can sae dina diri abdi gitu pokona nu raoseun we ibu lamun urang mikir sae nyarios sae pasti hate urang bakal raoseun emang gitu hadiah ti Allah na Allah pan uningan urang nuju ngadamel sae maka hadiah anu pangpayuna ka urang teh nyaeta hate urang didamel nikmat jeung tenang sawangsuna lamun hate urang hareudang teu geunah teu raos wae ta eta teh alarm ti Allah ibu ciri ti Allah yen aya hiji perkara anu salah anu dilakukeun ku urang gitu kunaon cenah jang abdi teh teu geunah wae teu raos wae hate nya bisa jadi eta teh seueur ngalakukeun hiji perkara anu Allah teu ridho ari dosa abdi naon ujang cenah gitu tah dosa anjeun teh eta henteu ngaku kana dosa nu aya mangga wih deui supaya urang siap dina mayunan maot kaayaan husnul khotimah anu kahiji saur sapali ulama urang teh ulah nunda kewajiban pokona upami tos lebat waktu salat buburu urang teh kedah salat bisi maot dina kaayaan urang can salat ta saum ayeuna ibu kade hati-hati anu saumna teu acan dikodoan sabab aya halangan kapungkurna gitu bayar sametanana sabab eta kewajiban zakat sami kade ibu ieu ge pamintos nisab tos dimampukeun ku Allah kangge zakatna kaluarkeun sabab eta tos kewajiban urang ulah ditunda-tunda kewajiban bisi urang maot samemeh ngalaksanakeun eta kewajiban gitu.
Coba lamun zakat teu dikaluarkeun hek urang tos nisab tos mampu berarti urang nyanak hak batur eta teh Bu anu 8 asnaf teh. Lamun ku urang teu dibayar eta zakat berarti urang tos jadi maling sabenerna. Sok sanaos katengali keren gaya harta berlimpah ruah misalkan, tapi lamun teu mayar zakat kan statusna jadi malingnya, maling hak batur. Wajib haji tah niat we heulaanan Bu, apaan ayeuna mah daftarna lami cenah aja teu Allah uninga kana niat urang. Lamun aya rezekina daftar Ibu, kumaha cenah urang lamun maot can dek haji teu aya masalah, nu penting urang tos niat, anu mampu tos daftar eta nyampurnakeun kewajiban urang Ibu. Perkara ini jeung teu namakeun we perkawis deui kana hutang tak hutang eta kewajiban kedah dibayar. Kumaha cenah jang abdi mah hutangna ge seueur berat mayarna, paling tidak niat mayar we urang teh kitu. Tapi da anu dihutangan ku abdina ge jelema beunghar, abdi mah hutangna ge piraanan 100.000 misalkeun atau 200.000. Data ayana naonan jang manehna mah kitu. Ibu hutang mah hutang bade 1 juta bade 100.000 100 perak misalkeun, hutang mah hutang we kedah dibayar kewajiban urang. Jadi ulah nunda kewajiban bisi urang maot dina kaayaan hutang gitu. Ya punten ibunya pribados nyarios kieu teh sanes kangge kapentingan atanapi mojokeun seseorang sanes Ibu ieu teh kewajiban gitu. Minimal urang niat we heula. Kanjeng Rasul kantos aya nu pupus anjeunna alim nyolatkeun, sabab uningaeun yen eta jalmi teh ngagaduhan hutang anu ngaja-haja teu dibayar gitu. Dugi ka para sahabat harita keneh patungan ngabayarkeun hutangna eta jalmi. Ta ieu teh ngajadikeun pelajaran pangintennya Ibu kangge urang, upami urang maot nyanak hutang anu ngahaja-haja teu dibayar eta teh masalah ageung gitu kangge diri urang. Engke dikubur urang teh jadi masalah. Kumaha cenah abdi supaya teu gaduh hutang, entong ngahutang we atuh. Lamun sakirana henteu butuh bari teu penting gitu. Komo kan kanggo gaya hidup mah entos we lah. Seueur pun bapa mah aya kabutuh aya kahoyong cenah gitu. Ari kabutuh mah kan perlu eta mah mangga sakirna urang darurat mah gitu. Lamun mayarna misalkan urang teu gaduh jang mayarna apaan aya aset nu aya naon we atuh tanonkeun gitu. Jang nutupan kana hutang eta. Kumaha cenah anu tos sagala teu gaduh misalkeun nyarios we kanu kahutangan urang atuh sasadu punten Ibu abdi teh hoyong mayar hutang teh ngeun teu gaduhna naon deui ieu teh. Lamun bisa masak we damalkeun abdi anu kirana jadi nutupan kana hutang abdi kitu we. Da atuh anu kahutangan oge jigana karunyaeun nya lamun tos kitu mah. Wios lah cenah bebas atuh nya. Urang supaya aya niat we, leres-leres aya niat kaya mayarna. Sasadu kitu da dibebaskeun biasana ge Ibu. Ai memang urang tos leres-leres teu gaduh mah piraku deui atuh. Yang penting urang tos cupar kewajiban urang bisi maot dina kaayaan nengalkeun kewajiban. 2. Ulah nunda tobat, ulah ditunda-tunda tobat teh Ibu. Sabab teu aya nu bahaya pikeun diri urang nyaeta dosa urang nyalira. Pan ieu pertarosanna sok diulang-ulang di dieu. Mana dosa anu paling ngabahayakeun diri urang? Dosa batur atawa dosa nyalira? Jawabanana nyaeta dosa nyalira. Lamun dosa urang anu bahaya pikeun diri urang, nah atuh sok mikiran wae dosa batur nya gitu. Terus ayeuna mah sibuk we kana mikiran dosa nyalira Ibu. Dosa nyalira, kasalahan nyalira. Lamun urang tos sibuk kana kasalahan batur Ibu, pasti bakal hilap we kana dosa jeung kasalahan nyalira. Lamun teu emut kana kasalahan nyalira maka hese tobatna Ibu. Lamun jalmi teu tiasa tobat berarti dosana moal dihampura ku Allah gitu. Lamun jalmi pinuh ku dosa pasti hiji hirupna moal tenang gitu. Pasti we eta mah. Sabab dosa mah kitu cirina, hiji ngajadikeun teu tenang hate, anu kadua sieun kanyawan batur eta cirina dosa teh. Lamun urang tegenah hareudang resah gelisah teu tenang hate, biasana eta teh cirina seueur dosa anu henteu ditobatan, seueur dosa ka sasama jalmi anu teu acan menta hampura.
kunaon abi hese tobat sabab sok sibuk karena kesalahan batur jadi we katutup hate urang kana kesalahan nyalira. Upami bade mikiran kesalahan batur tiasa ibu cenah mangga ngen hiji saatos ngomean diri urang nyalira, saatos urang introspeksi diri jeung tobat. Dua, tujuan orang mikiran kesalahan batur teh nyaeta jang nulungan supaya batur bisa jadi ngomean dirina. Mangga eta mah da urang mah biasana mikiran kesalahan dosa batur teh jang nyebarkeun aib da we hungkul gitu atawa jang mau puas gitu. Padahal aib urang anu bahaya jang diri urang mah. Lamun urang hoyong husnul khotimah ibu sing seueur tobat we teras. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sairing dumading saringkak saparipolah urang teh seueurkeun tobat da urang teh seueur midamal dosa wae, mata cepil, hate pikiran teras-terasan mikir anu awon, mikir ka jalmi awon. Satiap urang saatos ngalakukeun kaawonan buburu istighfaran jeung ulah dihaja-haja deui. Tilu, supaya orang maut husnul khotimah teh ibu ulah nganggap leutik karena maksiat nya kitu urang teh nuju ngobrolkeun batur misalkan karelak maut coba kumaha eta nuju maksiatnya. Hiji cenah urang teh ulah nunda kawajiban bisi urang maut dina kaayaan can nuntaskeun kawajiban. Anu kadua ulah nunda tobat bisi urang maut dina kaayaan bergelimang dosa seueur ku dosa buburu tobatan. Anu katiluna ulah nganggap remeh maksiat. Matakna hati-hati ibu upami urang sok resep nyarios kaawonan batur engke bisi pas dicabut nyawana teh hese nyebat la ilaha illallah da sok kabiasaan ngawonkeun batur gitu. Sebel da abi mah kasih eta teh karelak sebel cenah kitu. Nya amit-amit si eta mah ih dasar jelema teh cenah kitu. Maot we keur kitu. Pan bahaya eta teh ibu ulah nganggap remeh maksiat maksadana mah jadi Allah naon ngamaotkeun jalmi teh dina kaayaan atawa dina kabiasaanana gitu. Lamun sok nyariosna awon pasti sok nyarios awon. Aya suara pilot kapal anu pas bade murag anu bade crash gitu pan aya kata-kata panungtungna eta pilot teh nya nu sok penak dina black box na pan aya rekamanana di dinya teh ibu. Aya anu terakhir teh Allahu Akbar bush, gitu langsung crash pesawat teh. Aya la ilaha illallah suara pilot itu. Aya oge anu suara terakhir teh wah aya anu cerita. Aya anjis cenah gitu. Ya sesuai kebiasaanana, sesuai kalimat ucapan anu biasa diucapkeun eta panungtunganana. Sedengkeun ucapan urang anu nganter kana husnul khotimah teh nyaeta kalimat la ilaha illallah sararea ge hoyong kitu. Ta ieu ibu panginten name 3 poin. Kin poin-poin salajengna aya nu kaopat aya nu kalima urang teh diantawisna kudu ngamangfaatkeun babarengan urang. Sabab cantang tuh urang teh bakal papenak deui anu salajengna mun kadituna urang teh kudu setiap waktu setiap saat midamal kasaean ameh maut urang teh aya dina husnul khotimah. Hiji ulah nunda kawajiban, anu kaduana ulah nunda tobat, jeung anu katiluna ulah nganggap remeh maksiat. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana khususna kangge diri abdi nyalira sehingga urang tiasa emut kana maut jeung nyiapkeun kana kahirupan saatos maut. Mudah-mudahan maut urang masing nyanak iman sinar Islam maut na husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Leresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados, kalayan ditutup ku doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.